Asadaya rakyat Galuh, gerajuk-juk keratuan Galuh Pakuan, didinya ya keraton Mandala Agung, geranunga di desakul mancing ke sauran pikuku. Sadaya nuju ke Galuh, geramimitian usik dakiwari geus kapalu. Tapakeun rahayatna geus moal ungut kalinuan geus tegedlag kanginan geus moal kapangaruhan. Ayo maju bebarengan nu anyar geus ngabaladan geus kalari sajeng raksa angeus teu bisa disinglar nyata pajajaran anyar tahanu ngaguna sikah baris menang mamalana kiwari kuku ngejad
Peserta selanjutnya